al-ihtiraju anil malil harami kariba wa nahwi wa yajibu ayat mubal kasul halal kazzar'ah wa tijarah wa sunnah. Para bapak sadayana dina minggon ayeuna sabada urang ngalaksanakeun peringatan Isra Mi'rajna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamis kamari hujan. Hujan di maghrib suka. Tetapi kemudian saya nama alhamdulillah halodo. Hitungan halodo jeung hadir-hadir nih. Kemana gitu ya. Itu pedagang pejabat meureun biasana 10 rindang ge nya. Itu buahna Rajab gitunya. Padahal aya buahna Rajab kudu montok sebenarnya. Kudu leubeut nya gitu. Lain rindang gitu nya. Itu mudah-mudahan meureungan keur aya pamungan gitu nya. Itu keur aya pamungan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih dipaparinan taufik sareng hidayah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak sadayana hanca urang sararea nyaeta keur ngahancap masalah cabang iman. Cabang iman nomor 30 salapan. Al-ihtiraju anil malil haram kudu ngaraksa tina harta anu diharamkeun. Sabab harta teh aya dua Pak. Duit tina kantong urang teh aya dua rupa. Itulah. Jelas nama lain. Aya duit anu halal. Aya duit anu haram. Aya duit anu subhat Pak. Eta mah teu kudu asal usulna teh. Tapi duit menang mangi pangkas salah usul teu kudu teh. Sedangkan hari duit menang mangi teh kudu disalabarkeun di tempat anu rame satalun Pak. Kamu urang mangi duit 100.000 mangkat tiap pasar urang diumumkeun saeun duit 100.000. Sabar nyalabarkeunna nyeta satah atau di mana ge satah enggak karak hak milik urang. Langsung direcak dulu ke kana ulun. Iya. Eta aturan agama tetep ulah direup Pak Ros. Kecuali lamun urang manggih hiji barang anu mantap buruk. Eta pilihan dua. Hiji dipikeun, dua didahar. Gitu nya. Bisa manggih duren. Padahal nyawa bukan angkat duren sih anu. Naon antekeun ka imahna ieu. Mangi mana ngagebrekeun mangi. Eta barang teu pirah, barang teu berharga tapi bisa ngahalangan ka urang sararea ditampina amal jeung meunang ridho Gusti Allah. Dalam cek dia cabang iman nomor 38 al-ihtiraju anil malil haram karaksa tina barang haram. Aya deui duit anu halal. Mana duit anu halal? Gitu para bapak sadayana Syekh Abdul Rahman Al-Ahdari tahun 1000 Hijriah anjeunna ngadamel ultimatum wal halal fi zamanina kal kibril ahmad. Cek Syekh Abdul Rahman Al-Ahdari tahun 1000 ayeuna tahun 1444 ke tahun 1000 Syekh Abdul Rahman Al-Ahdari tangaran kitab Al-Maknun ngadamel ultimatum wal halal di zamanina kal kibril ahmad. Halal perkara halal di zaman kaula. Bahwa di harerese ibaratnya nan wariran beurang. Pan wariran mah teh anu beurang tapi dia banyak. Hari wariran beurang konek.
Gak koneng sadayana kita aya dua bawani ku hese tahun 1000 komo zaman ayeuna ngan halal sahalal-halalna cek urang zaman ayeuna menang ladang kesan urang mana menang ladang tani urang menang ladang capek urang menang ladang kulit urang tuluy urang menang kabuntungan eta perkara halal. Kenapa kamu dicukupkan ke nama ayah haraman saeutik? Kadang mengatakan pasal dicukupkan itu berapa berani dibantu 100.000 man, ya duit 100.000 nanti mana? Ya, anu nanti mana? Nu tadina halal eta duit jadi haram. Gitu. Kecuali lamun geus dohir, nya dohir katingali haramna. Tapi pada sadayana sanajan bari pahit, ieu perkara kudu diomongkeun ku simkuring, kudu dikemukakeun ku simkuring. Naon sababna? Sabab ieu bakal ngahalan kana ditampilna amal ku Gusti Allah. Ya, sedengkeun kullu lahmin nabata anil haram parnaru aulabi. Sakur-sakur daging anu jadi tina barang haram. Mangka naraka leuwih utama ngadu pikeun eta jalma. Naudzubillah subhanahu naon sababna? Sabab perkara haram teh didahar urang, didahar ku pamajikan, jadi sungsung, dikenyot susuna ku anak urang teh. Tujuh-tujunan kadahar gimana? Masya Allah prabu puasain lamun eta dina barang haram. Ya Allah ya Rabbi prabu puasain sanes abdi tos tiasa sarua kuring kitu tiasa ngaraksa tina barang haram ngan anu dohir we riba saperti duit riba dihalal hayang dihalal ge hese eta duit riba mah tetep hak lamun urang ngijem duit 1 juta hayang dikembalikeun 1 juta 200 nu 1 juta na duit halal 200 na duit haram dicampurkeun jadi haram kabeh nya ya eta mah geus kitu we kumaha nya namanya ya riba mah tetep urang mah ahallallahu bai'a wa harama riba make ayat tadi ayat muhkamat nyapal Al-Qur'an nu 37 teh kalimana dibagi dua nya ayat-ayat muhkamat ayat-ayat mutasyabihat tanya mah keur ngaharamkeun riba Allah make ayat muhkamat wa ahallallahu bai'a wa harrama riba Allah ngahalalkeun jual beli jeung Allah ngaharamkeun riba ayat muhkamat Pak dipake ayat zahir geus teu kudu dipikiran deui beda jeung ayat mutasyabihat lamun ayat mutasyabihat mah kudu dipikiran heula kudu masampeun heula kudu ngaji heula saperti mana contohna dina surat Ar-Rahman Ar-Rahmanu ala arsis tawa lamun di makna antarnya mah departemen agama kieu teh Ar-Rahmanu ari Allah ala luhureun ala mah tetep istilah ala luhureun al-arsi luhureun jadi Allah ucap-ucap di luhur kira-kira pantas teh lamun Allah ucap-ucap luhur berarti Allah enggak lantang batal kiam binafsi batal maesa kamisri saya ya jumeneng kalawan datna teu aya nyarupaan ka Gusti Allah lamun disebutkeun Ar-Rahman ala arsis tawa Allah aya di luhureun ala sabab Allah ngagawean tempat sedengkeun cek ilmu tauhid dan Allah yang binafsi mustahil kalau ngagaduhan tempat eta mah kudu dipikiran heula kudu ngaji heula ilmu bade cek ilmu bade ala arsis tawa teh awakna disebutna bade tauriyatul iham mesti apa ngaranna ieu bade tauriyatul iham kullabin lahu maknayani makna qoribin wa makna baidin cek dobitna bade tauriyatul iham satu-satu lafaz anu gaduhan dua makna
makna qorib jeung makna ba'id seperti lafaz alihi. Ali itu maknana keluarga Kangjeng Nabi, tapi cek ulama bade eta bade tawilan sabab aya ali makna qorib, aya ali makna ba'id. Ali makna qorib turunan Kangjeng Rasul para habaib. Eta disebutkan ali bi makna qorib deukeut. Lamun ali bi makna ba'id urang sare. Tak urang sare selaku umatna nu iman ka Kangjeng Rasul termasuk keluarga Kangjeng Rasul. Taya ala istawa oge bi makna ba'id. Jadi Allah Ar-Rahmanu ala asistawa. Allah anu menguasai kerajaan aras. Kan beres gitu mah. Moal mengkol ka tauhid. Jadi aras aya dina kakawasaan Gusti. Maka lamun ngamanan Al-Qur'an teu make tafsir, teu ngaji ilmu nahwu, teu ngaji ilmu sharaf, teu ngaji ilmu balaghah, ngacapluk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat terganti ku sin. Acara sirata kantor polisi mana? Terus ihdina siratal mustaqim. Buka Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya as-siratal mustaqim ka kantor. Naon coy? Lamun sana diganti ku sin. Kecuali lamun dibaca ihdina ai baca sada per kudu monyong. Ya, kade. Monyong Pak. Kos urang karek ngahuyeun. Monyong. Monyong teh bobo. Kosong murakeun Manila. Itu kudu monyong. Sirat IC mah sirat lagi eta mah sieun. Berarti manana kantor polisi eta Pak. Ya. Kade. Jadi Fatihah teh ngarupakeun rukun salat. Jadi keras dina pembacaanana jeung makhraj. Itu sirat ihdina siratal mustaqim eta mah kantor polisi mana kuduna ihdina siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya as-siratal mustaqim kana jalan anu lempeng. Kalian lempeng mana anu geuwina keneh. Mana jalan lempeng jalan tol meureun. Basa tol. Maka didinya diasupkeun ilmu bayan. Cek ilmu bayan sirat teh maknana dinul haq. Majaz istiarah tasriyah asliyah. Subbiha dinul haq bisirat. Bijami iman tamasaka bihin najati kulim. Dukirul musabah wa wasirat wa hudibal musabah wa wadirul haq. Waswirul laku adalu ala musabah belil musabah ala sabilil majaz istiarah tasriyah asliyah. 10 tahun sini kamu gak bisa nakir begitu Pak. 5 tahun mah al-kalamu diripuh kan. Al-Fi'alican kata. Nah sebabnya sabab mengaji ilmu syarat ilmu nahu wajib fardu'an nak atilai kerusak. Sabab barek ngabongkar Al-Quran, barek ngabongkar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun menangkal jamatin letak Pak, masalah Pak. Bukan nuduhkeun Gusti kana jalan anu lem. Keangkan jalan rumah, tinggalin ka Ciawi. Oh, dalam ayat teh. Tapi didinya sanes jalan anu lempeng. Agama anu beribarat jalan anu lempeng. Dina wajah sabah anu nganggah kana eta perjalanan bakal disalah. Merken tegesta agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Jadi para pemirsa sadayana, jadi seperti ngaraksa dina barang haram seperti kariba wa nahi. Payajibu ayat muba mangka wajib keudang neangan kasab teh anu halal. Mana kasab anu paling halal? Kazzaroka seperti jadi tukang tani. Kasab yang nomor 1, usaha yang paling nomor 1, usaha yang paling gede ganjaran anak macul. Macul. Sedangkan generasi macul. Generasi macul. Generasi karamet hese nya. Generasi tane
Esek pandangan dirasa abah oke gesek. Ya. Kasam bukan harus cek agama mah. Coba macul mah. Kesang timemeti. Para sana Yesus ketika wafat. Awak kabar kesan kabeh biantai kesan. Kita gaya erat mungkin. Azzaro'ah seperti tukang tani. Nu kadua lamun teu tukang tani tijarah, tukang dagang. Dagang tak kasar bener. Kadua ngan kasar dagang mah loba bahaya. Bahwa nu jore disebut halus doraka. Da moal anu halus disebut jore mah bener moal. Oh, ada sama paling oge nu butut disebut halus, nu kohok disebut dekok. Oh, nu kamari disebut menang anyar. Kene eta dosa. Ayat tukang dagang nu jujur gitu ayat aya. Zaman Rasul ge Pak, Kanjeng Rasul ngaroris ka pasar, Pak. Ngaroris ka pasar. Itu beneran kapan izin tukang korma. Ari korma nu kahujanan itu dan dihanap. Ari korma nu alis tadi di lu. Tapi barang anu meuli ada yang dicopot nu di anak nu eta di belak-balik kitu. Jadi Rasul sia teh bener teu usaha. Kacing kali itu zaman Rasul ge sarua tukang begitu juga ya. Dah sebenarnya ya tijarah dagang dengan jujur. Artinya ari ngalah kauntungan mah bisa mah ngelampoi tina modal ge jadi masalah. Urang beli 1000 dijual 10 itu jadi masalah karena keuntungan itu dosa. Ngan ulah sebutkeun modal itu modalnya 8.000 kan di peser 10 nya 1.000 padahal 8.000 jam sia. Tahu lagi gitu Pak. Ya. Jadi ulang-ulang ngalah keuntungan beli 1.000 dijual 100.000 itu jadi masalah. Dijual 1.000 dijual 1 juta itu jadi masalah deh kamu usaha. Nganu penting ulah sok disebutkeun. Enggak deh. Bukti modal ngan gopek. Udah 5.000 gitu aja. Kendalana aja banyak. Tetap cek kalau lagi nih. Di mana aja di tukang tani, kurang kudu ngaji, lamun ngaji mual makasan watas. Kita kendalana. Sawah teh jadi ngalega. Sawah batu ngalega. Sawakan jadi Dia jangan jadi dia luhur saja ka sotelos Pak. Hei waktu orang yang mikir lah, dia luhur saja ka sote. Coba ka anak 7 lapis berarti ka. Mutu kadinya we tos. Nya. Lamun ti luhur sapacul ka anak 7 lapis bumi. Ya Allah ya Rabbi, engke bakal orang-orang teh. Kawan teh. Diomil kiamatan usia diberi dalam dunia teh cik malaikat ku aing dibikin sak usia tagar nikung kalau benar ujubillah semua nao mudah-mudahan Allah ngahampura aja ya keurang saya amin ya Allah ya Rabbal alamin itu waktu sebentak bahayanya Pak mantap jadi pasyaan ke atas semuanya itu mantap lamun kurang aya sepuh misi anak kurang kayak bener kelawat semua itu nih pun drama kapuku di Sinang Palai kami berkatasan sarang batu kamu itu berarti tengok ding diriungkeun we tapi si anak aing sim jangan terpengasih sim si anak mana yang anak aing ke bisi garulut para batas kain apa bener teh di batas dibilang ini si tengok mah kolot kesek di kayeuna teu bisa dieserkeun teu bisa dipindahkeun kitu bisi garulut cenah kitu nya. Nah, para sadayana. Jadi para bapak sadayana kitu nu kadua kasar teh nyaeta dagang. Wasun nanti nu katilu jadi karyawan. Jadi tukang ojek men gitu. Pokona mah sunah we. Pagawean anu ngahasilkeun kana duit niatna kasar. Ngan para sadayana di mana-mana urang kasar cek dina kitab Tanbihul Ghafilin niatan kutilu perkara. Ini kakebon niatan kutilu perkara.
ngahurungkeun motor ka pasar niatan ku tilu perkara. Berangkat ka sawah niatan ku tilu perkara. Insyaallah dagang urang bakal diberkahkeun ku Allah, kasapuran bakal diberkahkeun ku Allah. Tuluy di akhirat bakal mancorong beurkeutna eta jalma saperti mancorongna bulan purnama. Lain termasuk golongan cilaka, tapi termasuk golongan selamat. Kumaha niatna? Hiji niatna rek nganapakahan keluarga. Sabab mere maweh, mere napakah ka anak jeung ka pamajikan teh hukumna wajib. Eta mah wajib, gagapa. Lamun urang nangtukeun sapoe ka pamajikan mere gocap atawa 50.000. Wajib ngapa itu dibayar beres. Eta mah rek aya kene rek eueuh eta. Depan ari nu kan diatur ku agama resep Pak. Nya mere beasna cek dina ilmu fikih lamun anu mampu sapoe teh ulah ditar. Beasna 20 jam sorangan ulah disorok urang. Ulah disorok. Sapoe 2 tuluy pangmeulikeun laukna, pangmeulikeun sayurna, pangmeulikeun samaleunana, pangmeulikeun dagingna, terutama saminggu sakali kudu dibere daging sapi atau daging kebo. Saminggu? Naon sababna? Hiji pamajikan bakal geulis wae. 2 akhlakna bakal berubah jadi akhlak anu hadis. Maka pamun buka pemajikan sok nyarekan berarti tara dibere dagingnya. Oh, setik nunjuk setik, ngamuk setik turun. Nah, ingat sok dibere daging kalau sambil sakali. Barang gue, gitu pemajikan milu arisan dinya, lainan meuli urang nih lain. Arisan. Paket. Ya, masya Allah, Pak. Ayah siapa eta? Lain dina kita lagi. Kami lagi. Ya, saya atau ilah. Ya, di parasadayana. Jadi sunat diberi daging saminggu supaya akhlaknya beres. Jadi hari sebelum barang akan mau, mah jadi. Ya, ada kaya banyak. Yang penting tidak ada. Tangke lah mengurang rek miluan daham, jangan anak kurang, taman deh kurang. Saleter deh, jadi tilu. Eta mah berbuah, eta mah jatah, pemajikan sama. Eta mah arek bea, arek henteu, eta mah gegaya jangan. Lamun anu mampu. Anu teu mampu mah saliter cenah Pak. Urang mah saliter sare. Pemajikan didinya kurang, didinya anak, tamaan ku incu deh. Berarti can cukup kan? Ya, kudu minta minum, minta diham. Oh, sok tar, mau menikah minta diham. Sih atuh. Salaki minta dihampura ka mama? Jika. Sih pasti. Begitu seperti wanita. Kira lebaran. Lebat. Kita segala menjadi pemilikan bayi, nah, bulannya. Tidak masalah, Pak. Ini dari batang kali uratnya omeanin kena sararea jeung wing-wingna sarua gitu. Ya Allah, ya Rabbi marabak saya. Kitu nya kayu pasana sunat. Mere napakah ka pamajikan we urang kedah minum minta dihal. Urang banyak rekor setek tujuh hati awet ya. Dibere duit gocap saminggu teu mai. Aku balikan ka we kana almuna keulak geus. Gocap bayan sami belikin kan alpunat islahnya sakalu nih kalau maju agak banyak wasun apa jadi pada bulan yang dilaksanakan kuburan sarada yang penting cumpon niatan petilu perkara hiji niatna rek nganapakah rek ka pabrik rek ka sawah rek ka kebon rek ka pasar rek ka mana wae niat usaha di imah niatan petilu perkara hiji rek nganapakah keluarga. Nomor kedua, rek ngaraksa dina punta. Depan bangsa usaha teh hayang boga beureun banyak. Ari boga mah insyaallah moal men.
Nu katilu niata usaha di mana aya sesakna sesak napakah sesak ngamodalan anak aya kene goceng deui sesakna ieu mah rek diceploskeun jam kama siji sabab masih gitu sekolah bocor cenah kitu cek ayahnya dia lumayan tenang insyaallah banyak bangun banyak ku sama-sama mah insyaallah bakal beres da uing mah aya mah dicok kamu bertungkung gitu alus bener banyak gitu pas lagi nya mah ya para bapak sadayana gitu tadi mana aya sesakna moal korek dipedek dibikeun ka fakir miskin atau nabi digunakan jangka manfaatan agak mangka jaa yaumul kiamah wajhu kal qamari lailatul badri maka aya beungeut na eta jalma di poe kiamat pamunteuna moncor can dir ibarat bulan pur lain golongan cilaka termasuk golongan mantap ari kasar laksanakeun ari kasar teh ieu di masabab aya kewajiban pan ari geus tugas pamajikan amal mu'il fala yajuzu ulu an maksabil iyali mutawa ilu anak pun hari jalma anu geus sakirami mangka ulah ngajukan kanjut wae cenah ieu mah si dulu kanjut numprah di dalam ieu mah kudu daek kasar jeung usaha eta cenah ustad mata awas aku ini di mah tadi ke madrasah makan berakan ya terus usahanya hari hasil lama kumaha kewe gitu dan niatan usaha ngapeukeun isu ngasore di mana ora niatan kasab nya supaya urang kaluar ti imah ngabuburkeun kewajiban niatan teu perkara tadi teh da uing ge hayang sarua dewe hiji niatna rek nganapakahan telu kadua niatna rek ngalaksa tina perintah nomor katilu niatna di mana aya sesana rek dipake sedekah ka fakir miskin atawa pikeun kamanfaatan sarana agama insyaallah urang termasuk golongan anu salamet jadi capek meunang kasab teh aya kuliah ya mudah-mudahan urang biasa ngalaksanakeun tina kasab anu halal wa qala ba'dul ulama sapenga ulama nya tolabul kasbi wajib ari neangan kasab neangan usaha teh hukumna wajib teu sunat hukumna wajib wa huwa ka tolabil ilmi saperti neangan neangan usaha neangan duit neangan kifayah hukumna wajib saperti tolak ilmu ya wa arba'atu anwa'in dibagi kana opat aya anu fardu mana fardu wa huwa kasu aqlil kifayah li nafsi wa iyalihi wa dinihi jadi kasab saeutikna kacukupan pikeun dirina jeung keluargana jeung agamana eta mah fardu ain hukum usaha jang keluarga usaha jang awak urang usaha yang ngabelaan agama eta hukumna fardu aya anu hukumna sunat tasbuzaid ala dalika diwasabi fakiron aw yasilu bi terima nyaeta kasab anu leuwih tiu tadi leuwih jang dirina leuwih jang keluargana leuwih jang mana maksudna urang hayang bisa sedekah ka fakir miskin tah neangan jan sedekah ka fakir miskin mah hukumna sunat aya di para bapak sadayana caur ulama nu mubah ieu mah teu wajib teu sunat ieu mah weunang hukumna kasab neangan leuwihna jang gawe kanikmatan aya daharna pake nu halus, motor nu halus, duit hayang loba, padahal geus cukup yang keluarga geus aya. Ieu mah hayang leuwih Pak. Eta mah disebutna mubah. Perkara menang waqtajan jeung ayeuna pikeun kagintingan. Wa haramun aya di kasab antara.
kasab anu haram urang geus kasab jang keluarga, jang agama, jang diri urang. Tapi urang usaha keneh maksudna jang kasombongan. Tapakur, jang takabur, jang pamer begitu banyak. Jang pamer ka batur atau jangan jadi ka batur. Eta mah usahana hukumna haram. Kalau manten tapi kadinya banyak. Nah udah semua nao dibilang ketika hayang pamer ya. Kan hayang geus senang saiki teh hayang senang ya. Ya mantap sok daek tahayu dia hayang senang. Sok daek tukang ge hayang senang. Senang teh barupa aya senang badan, aya senang hati. Ngan paling enak senang hati. Sanajan duit teu udah ari hati senang mah senang we tetepnya banyak. Momo lamun hati senang duit kok eta paling enak. Jadi prasadayana cabang iman nomor 30 salapan ngaraksa tina harta anu haram. Mudah-mudahan urang diraksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para prasadayana rupina sakitu kirang langkung nanjeukeun hapunten aya cariosan anu rada tiraos mudah-mudahan Bapak senantiasa ngapunten kasih padi nyarupina sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya